Di hiji desa, Renca Bagong kacaritakeun jelema anu katala beungharna nyaeta keluarga Dewi anu watakna agul pisan. Jeung keluarga Nining nyaeta keluarga teu boga anu watakna sabar pisan. Alhamdulillah nyamat, abi tos sukses, tos tiasa kapeser bumi. Nya alhamdulillah nih, ikhtiar sareng doa mah sagelagi ku Allah diijabah. Hari ninggal baheula mah Saenggeus Nining sukses, Nining kainget deui jaman kapeurih Bareto. Ning kadieu sakedak. Aya naon mah? Ieu panganteran keun sangu pasti abah di kebon. Oh, nuhun. Mereka mana? Mereka si abah masih di oh, kasih abah di kebun. Oh, dia cari hari si abah. Di siga parab enak. Ini daging asli. Daging oge asin. Abah. Aya naon, Ning? Bah, ieu dira tuang heula. Keun we, Ning. Simpen di dinya heula. Oh, itu. Nining ai nining nuju naon? Ieu nuju maca buku. Buku kene nya aya. Ai aku deui hate nang itu. Kana dapan nuju make apa. Pasti abah mah coy. Maco we jeung maco. Kusuk kene zaman kiwari maca buku. Si Dewi HP-na iPhone, kameranya 8, pengusung bakalan di kota. Terus si Abah mah coy, si Abah mah maju, aja majunya awak kemajuan. Mah beunghar-beunghar kan, rally maca buku. Semua dibatukan. Emang dina HP teh aya naon? Aya sagalana we atuh. Oh, gua bisa fotoan handphone kombo. Handphonenya bae watir tempokkeun. Oh iya bisa yang nempok emaknya, bisa penasaran tuh. Tuh. Selfie ya teh ngaranna teh, abu. Jika orang kota. Rek nyawan. Tapi bohong, iya mah video. Ini tertipu nih. Ini tinggalkeun. Saenggeus beres di kebon, Nining langsung balik ke imah bari jam medud. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Ma, iya atos. Kunaon ning nu jam medud wae? Henteu, Ma. Sok atuh nyarita ka emak. Aya naon? Mak emang leresnya zaman kiwari buku teh penting cek saha nih saur si Dewi wae didengar emang teh hoyong HP henteu mah Pas beurang, indung si Dewi keur moe, pek ningali si Nining keur maca buku. keur naon ning biasa we maca buku. Naon baca buku hayang jadi naon maca buku wae teh hayang jadi dokter bapak tukang macul hayang jadi dokter.
Tapi teh ulah luhur tong sok luhur teuing, kayak mah teu kacumponan bisi gelo. Ngabejaan di dieu mah. Pas sosore, indung si Dewi keur ngadaweung di teras, torojol indung si Nining nudek nyusulan si Abah di kebon. Duit transferan di si bapak dipake naon deui nya? Imah geus kabeuli, HP geus kabeuli. Naon deui atuh nya? Punten. Mangga, dek ka mana, Ceu? Iya biasa, ada nyusulan si Abah di kebon. Makan boga salaki teh tong macul wae, siga salaki urang atuh gawena di kota, bisa kabeli imah, bisa kabeli HP, teu siga di dinya. Pun atuh, alhamdulillah. Minggu ayeuna ge rek balik ka dieu mawa mobil. Nuhun atuh ngiring dingah. Dinten-dinten anu diantos keluarga Dewi nyaeta bapana mulang ti kota. Itu si bapak geus datang ningan. Dewi, baru gerak keluar. Naon mah? Itu si bapak geus datang mawa mobil. Alah, mobilnya saya mama. Bener. Ada pamer ah kasih ini. Nining ka dia ning. Iya, tinggali Bapak abi bawa mobil tuh Agus pisan. Tunggu mobil lagi mewah. Itu sama. Samulangna Bapa Dewi ti kota disambut bingah ku keluargana Dewi. Pas torojol pek teh bapana mawa awewe anyar ti kota. Si ayah di sini. Kurewasna nempo bapana mawa awewe ti kota, indungna Dewi pingsan. Tos sakitu carita nu ku Nining kaemutkeun di zaman bareto. Nyantos we anu atos mah atos. Punten. Dewi. Nining dokter di jama. Alhamdulillah. Pas jadi dokter. Amanat dina drama Sunda ieu jaga kalakuan anjeun ulah sombong pikeun kakuasaan, jabatan atanapi kasang tukang saha anjeun. Jeung mun aya jalma nu nyengseurikeun urang ulah bae ngarasa ngarasula, sabab anu di luhur mah bakalan terus masihan jalan pikeun urang.